di mana kantong? Non. Kantong. Oh, lontong. Oh, nya hayang lontong mah euy. Jeung eta ieu mumpung geus rada lapar, hayang ti tadi di dadaguan kunaon teh dek nganteuran cekeng. Jeung naon sugan lontong jeung naon? Ye, Abah lin kana lontong. Di mana kantong? Tuh keur wadah kapuk. Oh, jeung kerupuk. Oh, jeung kerupuk mah. Nya jeung cokot atuh euy jeung kerupuk mah. Aya naon deui cenah sugan? Aya naon jeung kerupuk jeung naon deui? Ye, Abah, mana kantong arek wadah itu tuh? Wadah kapuk. Arek nyen bantal. Oh. Jeung empal. Jeung empal mah ingeunna. Tah mun jeung empal mah nya engke pang dijieun we di ditu lontong teh dikeuretan ieu nya. Dikeuretan si lontong teh kana piring kana naon ame teu hararese ka dieu geus teu kuat lapar. Kerupukna digali heula di kitu tah. Tinggal we ku empal nya empal. Sugan empal naon sugan empal naon? Yo, lain bet empal we nu disebut teh kantong. Di mana wadah itu tuh? Wadah kapuk, nyen bantal, nyen guling. Oh, empal daging. Ajer ngeunah euy. Kade euy sing rea dagingna engan hayang disiksikan saeutik sing laleutik. Dagingna urang mah da ai gede-gede teh huntuh hoream kitu hayang nu segede kitu tah si dagingna teh jadi sahuap-sahuap teh kudu bebenyeng kitu nya. Kana ieu we lah kana piring di geus di ditu di ieu anya. Jig atuh jig teu kuat lapar. Ye, lain bet lapar ye. Ye, mana kantong nyen wadah kapuk nyen kasur. Oh, di lemur. Aing mah di lemur mah atuh euy. Lalila aing mah kumaha. Jadi geus lapar kieu. Kieu we aing mah jig cokot heula itu teh ai di lembur batu nawaran teh lin bari dibawa ka dieu maneh mah. Mana kantong teh? Di mana kantong teh? Lontong jig oh iya kieu ye. Maneh teh pan di lemur lin. Ya mun di lemur cokot heula ka ditu ayeuna teh balik ulangan tuh nawaran. Cokot balik da salah mana nawaran teh kudu dibawa ka dieu lin mah di lemur cokot heula we di ditu tuh kantongna jig tuh saha nu nawaran lontong aing mah nanyakeun kantong tita tadi oge. Ieu mah nawaran lontong. Ieu mah nawaran lontong bari jeung di lemur keneh aya belegug mun aing bari geus dibawa ka dieu cenah euy jeung empal daging aduh aya kungeunah meureunnan jeung empal daging. Heueuh lah aing mah lalila ieu teh euy. Kalau geus lapar engke we ieu mah di eta ngadagoan heula teu kuat lapar aing mah.